Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa betepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanos mung dicomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katuhun dina dinten kamari jejerna kacelakna cimata panganten dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-27 na. Mudah-mudahan ku aya ieu acara dongeng sunat teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberan mana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkolong tingana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Narnia anu keur ngobrol jeung Ardi dina kursi harita. Ret Ardi ngareret ka Narnia anu keur ngutak-ngutak HP na we sanggeus tadi narima telepon di Indra menjadi kabogohna. Narnia nu direret harita langsung nyimpen HP na sok sieun curigaeun Ardi kitu kieu padahal manehna keur tibah nyawa HP hungkul. Kunaon disimpen HP-na? Cek Ardi harita beri netep. Henteu. Tadi simpen dina meja nyebat henteu. Biaya nu curigaeun. Cek Narnia harita beri jepi. Nya tuh curiga geus jelas-jelas telepon ka bogoh nya curiga we. Ih, saha oge nu kabogohan. Atuh diangkeun gini Indra ka bogoh. Narnia nu neuteub seukeut kan. Emang ada di layanannya. Ya teranggung Narnia. Tuh. Narnia teh antena naon cereng Indra oge. Nah, Nyanteu we. terus Nyantena naon. tong balik kerung. Ih, nah Kang atuh meuni. Sok nyangki wae. Nah, Kang mah teu nyangki kan pada sok kadang-kadang gitu kadang-kadang curiga we terus tukeun akang telepon sa di payunan akang biasa. Ih, henteu da. Ane mah di payunan kitu di panggeran oge kitu da. Cek Narnia harita anu memang jujur Narnia Ardi oge percaya kana omong-omongan Narnia sabab Narnia jelemana memang kitu ngomong apa adanya. Ngantos kan yuk Sareng naonnya si Bibi teh? aduh katuh Bi. Oh non. Masak naon Bi? Aya rendang, aya cumi, keseneng nasi Aden. oh, cumi aya Bi. Tadi tiba sarta kan aya cumi, aya rendang, aya naon deui nya? Lalap-lalapan mah aya dah. Ada tuang. Nyasok atuh datos disiapkeun ku si Bibi yuk. Cek si Bibi harita Ardi jeung Narnia harita cara rengkat ini ke dapur. Ardi menimon anta Narnia meni montel we kana punduk Ardi harita. Narnia ih berat ah. Piranan kieu meni beurat ih. Maneh pas meer. Cek Narnia harita. Ardi harita menu malik langsung ditewak Narnia teh cangkengna dijungjungkeun harita. Tinggi kieu ih. Cek Narnia harita kokosean sukuna lantaran dijungjungkeun. Cicing. Cek Ardi harita beri tetep mawa Narnia di pangku ka dapur. Si Bibi anu ningali kawas kitu harita langsung molohok we. Ningali Narnia anu beureum beungeutna eraeun ku si Bibi harita. Geus aya di dinya harita Narnia diencak. Terus saterusna mabuk Narnia teh bari nyiwit kana dengan Ardi. Ih, si Bibi. Narnia harita semut kadenge sarana. Tidak akan gemes. Narnia ngadilak harita gek dieu. Bi. Mohon Aden. Kerupuk teh aya Bi. Oh, iya aya kerupuk mah aya.
cek si Bibi anu pohoeun harita biasana Ardi mah teu mangi kerupuk teh sok rada luak liuk gitu udah geus kebiasaan teh. Antupna sapasang panganten harita dalalahar menikmat keranan ketinggalan lantaran dina hatena beban. Geus beres dahar goloyoh deui harita Narnia ngagoloyoh ke tengah imahnya gitu deh Ardi. Tunggu akang mah teh. Bawa we atuh Kang. Ya buku akang. Bola Narnia tang bobonya. Ih pugunannya gitu tunduh dah. Cek Narnia harita nembung katinggalin we manehna ge sarua jebutun. Teka apa Kang tunduh Narnia. Wios we. Cek Narnia harita beri miheulaan asup ke kamar Ardi. Nah kamar kadinya eta kamar Narnia mah. Alim. Cek Narnia harita beri langsung we nutupkeun pantau Ardi. Ardi anu imutna gelenyum bukakeun pantau. Narnia anu geus kasampak ngajepat we dina kos. Adina kasur. Ardi anu nyelotkeun panto harita lantaran sok sieun ditoong ku batur si Bibi atawa katingali kumaha sanajan manehna teu naon kena mung kata ku batur. Goloyoh Ardi atuh harita ngagoloyohkeun awakna bari mudar baju na pakeanana kutibah make kosangsang we. Narnia anu ningali ka Ardi nu tiba make kosangsang harita dag digduga teh. Ardi anu neuteub ka Narnia anu cengkat harita. Mereka mana? Tuh mah kemana-mana. Nanti yang gerah pada digentos anu anana. Cek Narnia harita anu make kena baju sekolah Narnia lantaran tadi terek sekolah. Batur-batur teu naon make jeung pakaian sekolah kira ih ini Narnia mah. Nah ternyata hilap atuh dah. Akang oge teu ngagugahkeun tandipan. Ya akang kepuh kaberangan. Nya mata oge. Narnia harita langsung cengkat. Nu saterusna Narnia make baju paragi tidurna nyatana baju daster. Ardi harita ngaburilakeun panonna barang ningali Narnia anu make baju daster tengah poe. Jelas we keur Ardi katingali. Rada rumenghap Ardi teh. Goledag Narnia nu beban harita ngagoledag di gigireun Ardi belah dituna. Ardi anu meremkeun panon lantaran mung nempot Narnia. Sabab anu geus teu kuat manehanana oge lamun kudu nempot terus Narnia. Narnia anu ngagolepak harita ka gigireun Ardi make jeung gugulitikan sagala rupa sika guguling. Ceduk harita awakna ngaceduk ka Ardi. Ardi beunta harita ret kareret ka Narnia. Kunaon Narnia? Mani motah wae. Gerah Kang. Cek Narnia nyebut gerah. Gerah kunaon make wayak ieu gerah. Nyanduk Kak. Cek Narnia oge harita bari neuteup sorot panonna anu beda harita langsung. Ardi ningali sorot panon Narnia kawas kitu. Dag digdug harita hatena teu pararuguh Ardi teh. Minannya teh sakola raos emangnya. Nya. Cek Ardi kan nyakeun we. Emang kunaon raosna? Ya Narnia bisa bebas. Bebas naon? Ya bebas naon weh. Cek Narnia. Nahan siri. Ya hoyong seuri we mani ulah. Kerewek. Narnia nu geus teu era-era deui harita langsung ngarangkul kana palebah beheungna Ardi. Jap duanana jempling. Narnia nu neuteub seukeut kana beungeut Ardi harita. Ardi teu micin kesempatan harita langsung nyepeng kana palebah pipina Narnia anu leutik harita. Saterusna eta pipina Narnia teuing dikumahakeun ku Ardi ngan anu jelas Ardi ayeuna nu buringas we katingali. Narnia anu pasrah we kajenting kumaha-kumaha oge ka Ardi. Tapi tetep Ardi teu wanieun ngalakukeun itu jeung ieuna mah. Cukup kitu we hungkul. Geus beres duanana harita ngalempreh we sarare. Ret Narnia karang ngareret ka Ardi. Geus teu puguh yuksa pakeanna oge. Ardi kutibah imut we ngaglenyu harita. Narnia. Hah? Kumaha pami akang kalepasan? Ya langkung akang we teh mah. Ngan Narnia pemi hamil mah sakola. Ardi leuleus deui wae ngadenge kawas kitu. Eta alasanana. Sok sieun Ardi kalepasan Narnia hamil. Ngemugageun kana sakola teh. Ardi harita
ngabantalan sirahna make dampaleungeun. Kunaon? Cek Narnia harita beri numpangkeun leungeunna kana dada. Sok hanyakal kadang-kadang Narnia nya. Hanyakal kunaon? Nya hanyakal teh. Sok kadang-kadang capek hate. Cek Narnia harita nu imut ngagerenyo. Geus ngarti kana naon anu diucapkeun ku Ardi. Nya, nanya ge sami we kitu tapi da. Kumaha deui? Saur akang cenah gaduh akal. Ya akal masih. Nya, gunakeun akal atuh. Cek Narnia harita nangtang. Yakin gunakeun akal. Emang kumaha kitu kersa gitu. Rek ngakalan. Narnia jeung Ardi ting cekeukeuh harita di kamar duaan. Sedangkeun si Bibi anu rek ngahudangkeun pajarkeun Narnia rek salat asar bisi kabolosan. Hantem si Bibi nangtung ngadengeun di jero harita ting kikik duaan. Astagfirullahaladzim, Narnia keun naranaon duaan cenah make jeung di kamar segala rupa di ting cikikik lah. Aing mah teu buat mal tulus rek ngahudangkeun age. Cek si Bibi harita rek ngahudangkeun jelema nu rek diudangkeun teh keur hudang da. Keur ting cikik di kamar. Lantukna si Bibi balik deui. Jol harita salakina nyata Mang Ujang nu ti luar. Di mana, Kang? Tos di pasar puguh tadi teh. Tos ningali si Usup tapi eueuh. Ka mana tuh nya? Duka tuh. Si Usup rek balik moal cenah ka lembur, rek nitip. Ya teu mata tadi ka pasar ge nanyakeun teh rek balik moal, mun rek baliknya rek nitip gitu. Rek eueuh teuing atuh tingker ka mana. Tanyakeun ka batur ge teu apal cenah. Sok tara balik si Ucup mah. Ka dieu henteu budak teh. Teuing atuh. Ting pamajikanana ting geus gede meureun beteungna nya. Ayeuna teh perkiraan 8 bulan meureun pamajikanna teh. Geus lila kita buat telepon deh. Cek si Bibi jeung si Mamang harita. Ari Ucup teh mangrupakeun tatangga lemurna anu sok biasa lamun nitip manehna jeung anak jeung itu teh kasih Usup gitu. Apa jeung apang-pan makan ada jadi anakna we masih kena sekolah SMP mendak awewe sekolah SMP keneh. Sok dititipkeun naon itu jeung ieuna. Sedengkeun Narnia jeung Ardi harita geus ngadenge salat asar atanapi adan asar di masjid. Ardi nu lagi ruhudang terus mandi ku kulucus. Kitu Narnia duanana mararani. Ardi anu salat heula saterusna kaluar ti kamar. Sedengkeun Narnia oge salat harita jongjon kana. Duanana anu memang pararasih buukna. Itu teh meureun da. Kajenting teu naon-naon oge sok boga we perasaan paur meureun ari salat kudu suci gitu istilahna. Narnia anu neuteup ka Ardi harita nu leumpang ka tengah imah. Gek duanana harita darariuk dina kursi. Ardi ate ngareret ka Narnia plengeh. Narnia jeung Ardi sareuri harita. Bangun anu bungah na karanan. Narnia. Asal lengkap rumah tangga tinya. Tenang kaki aya kakirangan kan ya? Nya. Tapi dah kakirangan oge tos kanyahoan kan. Kelintring HP disada. Duanana ting carileung. Narnia anu neuteup kana HP manehna tapi lain dari sada teh lain HP manehna. Ngareret lalauran ka Ardi. Ardi nu kaparengan ngareret. Nah, Kang.
Cek Narnia bari kerup. Lina, Lina, Narnia dak dumadak we dak diduga teh terus manyun. mana naon Kang? Ya duka tuh. Biasa antepkeun. Tuh nya, kamu diantepkeun ke pamit aya. Nanya pasti diangkat. Ardi asa kaeraan. Tapi memang nya mun eueuh Narnia sok diangkat. Ya tos diangkat atuh. Halo, assalamualaikum. Ardi, kerja di mana? Akan kerja di bumi puguke. Ah, Emang kerja di mana? kerja di Dago. Di Dago. Emang hilap. Apaanan? Ah, Lina kos di Dago, suruh Lina oke. Kos di Dago. Atuh terang Kang mah. Yang terang, betakan ka dieu geura. Ih, sanes gitu. Emang kunaon? Dari pamajikan akang anu geulis aya. Mohon pugu ge sareng nuju sareng Narnia tah. Akang, ih. Kang, ayo ah. Narnia dak dumadak harita Romeo ka Ardi. Jeung pura-pura manja segala rupa. Lina anu ngadenge sora anu manja harita. Langsung berengut. Eta si Nania, Kang. Oh, dia istri Akang. Kalau sana Akang nuju sareng Narnia. Lin, tosnya heulanya. Sok naon teh? Tos sekedapnya. Tosnya. Assalamualaikum. Cek Ardi harita nu langsung menutuskeun telepon. Sedengkeun Lina nu keur aya di kosanana harita anu memang kosna deukeut jeung Ardi. Nyata di daerah Dago na pedah. Sedangkan Ardi mah masih kana jauh ka luhur deui. Harita HP-na teh sirkeun dibantingkeun kana kasur lantaran kesel ka Ardi anu mutuskeun sapihak cek pikirna. Ih, dasar si Ardi teh kunaon sih make jeung diputuskeun sagala, aturkeun telepon teh. Dasar si Mama Unting tah. Dasar nu jadi si Sarnia tah. Cek Lina harita kukulutuk ka Narnia harita nyebutkeun lagi Nyi Unting jeung Sarnia we. Babaturanana Lina harita nyamperkeun. Ya naon kitu Lin? Henteu ah. Cek Lina harita teu ngabejakeun. Nah, kamu nelpon yang Ardinya? Nya. Nah, kan amak-amakan. Emang Ardi di mana pasar? Itu di mana jeung pamajikanana? Teu aya pamajikan mah nyeriweuh we. Cek babaturanana haritana jeung sirikeun ka Narnia. Da keun bae pamajikanna mah. Da geus kene urang sing ala kumaha ge. Cek Lina harita nu pede na karanan nyebutkeun geulis keneh. Narnia padahal malah dibanding-bandingkeun jelas Narnia lebih unggul sajabana unggul geulis teh unggul ngorana deui. Babaturanana harita cepi. Meni pede na karanan. Ya. Si Narnia teh kapanan cenah cek kamu? Umurna ge 18 tahun. Nya 18 tahun. Asalna kan kamu kan 23. Beda 5 tahun. Menangan Narnia tuh. Geus ah. Nah, kanyeting menang Narnia ge angkat gelis urang atuh. Cek Lina harita keukeuh we pede geulis manehanana. Sanajan geulis manehanana ge da jelas umur anu beda mah tetep we jadi ngaruh. Ardi geus puguh jadi salakina. Narnia nu geus teu bisa ngagugat harti. Cek saya mah, Lin. Daripada ngundang-undang Narnia kan kamu oge di sekolah kan loba nu hayangkeun ka kamu. Jelema jarer jelema karasep.
daripada guna-guna Ardi anu geus jelas-jelas boga pamajikan sing raka capek-capek hate kapanan. Kamu sih mau ngerti. Cek Narnia cek Lina oge harita langsung balik-balikeun ka baturan rejep atau baturan anak harita repeh. Lantaran memang urusan karar itu mana urusan hate. Kajenting di amprok-amprok kumaha ge aya hate na teh cocok mah tetep we. Kajenting cek batur goreng patut ari cek sorangan nama geulis mah tetep we mah deui moal bisa di kumaha-kumaha. Waktu beuki nyererek. Narnia anu aya di imah jeung Ardi harita beuki bahagia we hirupna. Lantaran ngarasa duanana oge geus akur ayeuna mah. Tinggal ngalaksanakeun sunatna hungkul dina hiji perkara manehanana. Nucan dijamah. Narnia anu ngarasa kesel lila keneh keluar sekolah. Ya kitu di Ardi dina hatena. Geus hayang kitu kieu we ka Narnia. Anu geulis Narnia anu dina waktu harita memang katingali lincah katingali bageur nakerana nurut ka Ardi atau Ardi katingali atoh nakeranan teh pok harita Narnia anu keur diuk dina kaayaan geus peuting dina waktu harita ngomong kumaha Narnia Narnia teh yang nginep tadi di itu Kang. Itu Narnia geus naroskeun di dieu. Percuma cek angge nginep di ditu mah di kamari naroskeun nginep jeung nginep we. Engke pamitos setahun Pak. Ame nginep itu. Ih, alim Kang Nyari mayong ayeuna-ayeuna da. Tapi kumaha. Kumaha we tuh. Penting menaneh yang nginep. Ngadain yuk Kang yuk. Cek Narnia anu muntang kana leungeunna. Teuing kunaon Narnia make jeung hayang nginep di hotel anu kamari teh kaliwatan ku manehanana. Dikatutunjuk Narnia hayang nginep di dinya. Ardi anu teu mere lampu hejo dina waktu harita sabab manehanana nyaho. Nginep di hiji hotel geus tangtu bakal dibumbuan ku kaendahan. Sedengkeun dirina anu keur puasa salama ieu tangtuna moal bisa kumaha-kumaha. Sabab inget kana papatah nu jadi kolot. Sabab memang loba cara anu memang kudu dilakukan ku manehanana tapi tetep we cara-cara eta teh moal ampuh cek paribasana nya harepan nu jadi pamajikan mah beda di jeung nyarepan nu batur meureunna. Ardi lumayan ngahulang dina waktu eta nganyakeun jeung henteu ngananya kan nya di dieuna dinten Sabtu ke wina Senin cek Narnia nu jigana teh hayang nakeranan ka eta penginapan. Yakin Narnia yakin kumaha pami akang puas di ditu Narnia. Narnia mah pasrah we. Cek Narnia harita bari imut na gereja. Yakin Narnia akang masa cang cahaya kan Narnia teh. Antukna Ardi teu bisa kumaha deui nganyakeun kana pamenta Narnia nu hayang nginep di hiji hotel anu aya di Lembang waktu ka Lembang kaliwatan kumaha. Yantos asal Narnia nanti dina kudu bener-bener siap segala rupina. Margi segala bisa kemungkinan di ditu. Ya Narnia tos siap dah. Cek Narnia harita bari nyarandai kana awakna Ardi. Selengseng ka ambe. Tina awak Narnia hiji aambean hiji wawangian anu jadi ciri khas ti awewe kana jadi lalaki anu nimulkeun rasa kalalakianana Ardi harita hudang. Narnia deui jaran ya. Mau naon? Kama sakasa tepara bubuh. Ye. Narnia jika ngahajakeun ari teh ngalenotan ka Ardi.
Antukna Narnia jeung Ardi harita teu ngaroromong. Dua anak kursi teu hungkul. Ardi jang micun kagalowan dina hatena langsung muka laptop. Narnia anu tetep nyarane harita bari ningalikeun Ardi anu keur ngajalankeun. Bekirila Narnia beki turun ka handap nu antukna Narnia ngagoler dina pingpingna Ardi. Ardi beki teu pararuguh rarasaanana ngaran-ngaran awewe buukna. Seungit ngagoler dina pingping Ardi nu ngempas pisan deui. Narnia teh jeung teu cicing digulatak diteke sirahna teh deui. Atuh beki Ardi teu pararuguh we laptop asa oyag-oyagan ka tempona ku Ardi. Narnia. Teu kieu ih. Mangga naon? Ya teu kieu we. Cek Ardi teu ngabejakeun. Nu puguh mah perasaanna geus lain-lainna deui. Kang mun sakararane. Nanya kitu kenging. Nanya nyarane oge kitu kenging. Kunaon sih? Cek Narnia nu teu ngartina naon buan budak leutik deui. Can apa kana perasaan dewasa karena itu teh. Narnia teu kieu Akang jadi teu tenang tuh pamikir teh tuh. Geus ngetik-ngetik acan. Kang mah. Cek Narnia tuh langsung cengkat harita beri cemerut. Lantaran teu meunang sare dina pingping Ardi. Lain teu meunang sare sabenerna. Ngan kaganggu we beurang keur Ardi. Nah, aya si leutik anu kaganggu ku Ardi. Atar ku Narnia. Ardi ngarenghap sanggeus Narnia harita cemerut. Manehna oge ngarasa sabenerna mah lain ulah. Narnia ngagoler teh. Ngan kitu teh ya we. Nanti atas si ngantuk. Bobo atuh di kamar juk. Enggak, cenah ali berenang di kamar mah, teu jeung akang mah. Cek Narnia harita beri kurang kirim lantaran ngarasa tunuh jeung jenuh berenang. Ka taman atuh yuk. Ka taman ka mana? Eta ka pengker. Nanti mah mungkin menawi tekan baso gitu. Mengenalnya hoyong baso gitu. Ayo. Ayo tuh ka baso. Nah, di mana ngabasona? Tapi di restoran Payun didinya. Ayo yuk, yuk. Narnia atoheun rek dibawa ka restoran baso nu aya di hareup didinya. Eta tempat Ardi teh kebeneran aya warung sangu anu sakit ka jojona didinya. Warung baso segala rupa anu mareulina memang anu wisata hungkul kadinya anu ngaliwat wisata mareuli didinya. Tapi ka ngentep mobil. Ai warungna mah teu sabaraha gede tapi ka jojona jeung dipake hiburan para artis kadang-kadang sok nerepi ka dinya. Ardi harita nu singkil kur make kolor we Ardi teh celana sontog sendekeun Narnia harita diganti bajuna tadi kur tiba make daster hungkul. Narnia make celana panjang saterusna ka luhurna make kaos bodas anu tangan panjang. Sieup nakaranan keur Narnia. Ayo. Cek Narnia harita nu nangtung. Ret Ardi ngareret. Ardi neuteup ka Narnia ti luhur nepi ka handap. Narnia anu diteuteub harita ngoyak-ngoyak sukuna. Kunaon diteuteub sagala? Ardi kada nyengir. Naon? Cek Narnia bari keruk. Ardi nyampeurkeun ka Narnia. Telengok harita Narnia dicium harita. Narnia nu dicium harita kur tiba peureum we panonna. Saterusna Ardi nyiwit kana pelebah pipina. Ayo. Nyiwit segala. Cek Narnia harita beri muntang kana tak-takan. Dua nana harita laleumpang. Teu make naon da deukeut. Katempo malah teu dinya. Kan pedara dan nanyak hungkul. Narnia nu leumpang jeung Ardi harita. Teu boleh nempel we muntang segala rupa mun konggang hayang diganong ku Ardi harita. Geus tepi ka tempat anu dituju nyaetana restoran baso. Narnia harita langsung we asup jeung Ardi. Muka sampak di jero teh katingali meuli loba nakaranan jelema. Dimimiti ibu-ibu jeung keluargana bapak-bapak anu geus rarempo ge aya di dinya.
Beureunna duka urang Jakarta, duka urang mana ngaran-ngaran anu wisata di mana-mana aya we. Asupna Narnia jeung Ardi jadi perhatian. Sabab Ardi jeung Narnia kasebutkeun budak pangorana nu asup ka dinya. Narnia anu rateret Ini mah sepuh hungkul. nya ti makan di dia teh nepi di bumi. Di bumi juga kan yuk. Nya aya tuh. Cek Ardi anu teu pede lantaran di dinya katingali bapak-bapak hungkul eueuh anu ngaroraan. Rajin aya nu ngorage harita sakeluarga ngariung di meja. Antukna Ardi jeung Narnia meuli baso teh dibungkus. Meuli baso teh 4 bungkus lantaran aya Mang Ujang jeung sajabana. 4 bungkus we. Sir tinggal. Mang Ujang sareng si Bibi. Nya. Ada satpam Kang. Oh nya karunya satpam. Sesuai satpam 2 bungkus we. Dan menjaga bagian lainnya kan 2. Ya sederhana we tuh kagok. Ya terangkung atuh gedang. Antukna lain kur 2 bungkus deui. Tapi meuli 8 bungkus 8 mangkok. Anu dibungkus teh harita. Sabab kabeh pangeussi imah rek dibere. Ardi ngadagoan jeung Narnia harita peridiuk. Barang keur kitu aya nu eureun harita mobil. Reg eureun. Ardi harita neuteub kata awewe anu kana luar tina mobil. Kebeg. Ardi harita reuwas sabada harita. Sabab tetela geuning eta nu eureun mobil teh nyaeta tetela mantan kabogohna anu memang kosna memang didago. Lina anu memang jeung babaturanana ka darinya. Lain kur sakali 2 kali Lina teh memang sok sering ka dinya. Ngan teu nyahoen Lina teh yen Ardi memang aya di daerah dinya. Astagfirullahaladzim Lina aya ka dieu. Aduh aing kudu kumaha ieu. Nania. Enaon Kang? Ya Lina. Lina. Mana Lina Kang? Narnia harita langsung ngagebeg reuwas. Itu tinggal itu. Kumaha tuh Kang? Urang nyumput we. Lina anu teu nyadar aya Ardi harita ngararobrol we palariting cikikik ditengarileikeun. Saterusna Lina jeung babaturanana harita darariuk dina meja anu pantukangna anu katingali kosong. Salah saurangna pelayan katingali harita nyampeurkeun. Ardi rada ngadepakeun awakna. Muka beneran baso teh geus beres. Ayo, pasien atas beres Pak. Sedayana 8 kali 2 160 Pak. Sedayana. Oh mun. Cek Ardi langsung harita mayar eta baso rurusuhan. Ardi turuna teret eta ieu tungkul we harita. Sedengkeun Narnia anu kaluar ti heula harita nyalingker kana tukangan mobil. Lantaran Ardi anu nitah ti heula. Sanggeus beres Ardi harita ngoreleng. Kegancangan lempang harita. Sedengkeun Lina anu sama sekali teu nyadar teu nempo Ardi, cacakan tadi sempat ngareret tapi teu disangka Ardi nu kadinya tetangtuna. Dakur ngareret salewatan hungkul. Bari jeung teu katempo beungeut meureunna nongko. Jongjon we Lina harita cecekeukeukan ngobrol jeung barudak babaturanna. Ardi anu lempang harita gagancangan teu sirikna semulumpat. Sedengkeun Narnia oge anu geus leuwih ti heula manehna mah balik ka imahna. Sanggeus aya di gerbang Narnia ngadagoan. Kumaha ketinggalan teu? Alhamdulillah teu. Tapi mah kudu hati-hati keluar teh Narnia. Cek Narnia anu manggut harita. Satpam anu mugakeun gerbang harita di garowan. Mang, ade Mang. Mohon Pardi. Ayo Mang, aya baso opat ya. Kemana sabade Pardi di? Oh aya itu di pengker. Nuhun pisan atuh. Cek satpam harita bari banget nya Mang. Ardi atuh ngajingjing baso dibawa ka jero, nu sawarehna geus dibikeun ka satpam. Sanggeus aya di jero imah si Narnia harita langsung ngageroan si Bibi. Bi. Mohon Aden. Cek si Bibi nu nembala di dapur. Ya Bi ka di Bi. Cek si Narnia harita ngengkreng sorana teh. Si Bibi harita nyampeurkeun. Naon Neng? Iya Bi baso cenah ka lapar.
gini besar baso. Cek si bibi. Nembe puge. Oh, duh, mani. Kena raos teh yeuh. Cek si bibi atau heun harita bari langsung bawa 2 bungkus baso ka dapur. Narnia harita nu ngadaguan mangkok lantaran si bibi teh sekalian bari tetah menyokot mangkok. Teu si Rira si bibi datang ada nyokot mangkok 2 cek sanok. Sekan tenan bi tuh pangadamelkeun es jus tuh. Alhamdulillah es jus mah. Cek Narnia nawaran ka salaki. Ya akan es jus Nyantang ngadamel tuh abinya. Mohon deh. Si bibi harita langsung kadenge mesin es jus di sana. Lagi beres si bibi harita nyimpen es jus di meja. Jadi Narnia jeung Ardi harita langsung ngararah baso. Dina hate Ardi masih kena ingat kalina nu cek keneh buah-buah ningalikeun ka manehana anu sok padahal mah henteu aman dina waktu harita. Narnia anu ngareret ka Ardi nu katingali gulang-gulang. Nah, ulang wae. Empat kali nanya. Sadis gitu, emang emut kalina tapi emutna terangan teh akan di dieu gitu. Biasa Kang lah. Ini penting mau urang weh. Nya. Tapi kan anggar pami ulah dugi ka lina terangan aya akang di dieu. Soalnya mun terangan sekali akang aya di dieu aduh, bakal gawat urangna. Narnia anu keur ngadar baso langsung ngeureunkeun daharna. Memang nya pikir-pikir. Mas kumaha tuh? Ya namanya hiji dina jalan mah urang teh yang keluar untuk sementara mah. Jadi pami keluar ge urang tutup di mobil dengan ieu soalna bakal lain merhatikeun kenna pami terang sakali dina akang aya di dieu. Wah, gawat bakal tersareng ka dieu geura. Cek Ardi harita seolah nyingsiran ka Narnia. Narnia beuki ciut harita sok sieun nya lina kadinya terus ngarebut jadi salakina. Amung pikirna cek Narnia. Ajenting perang cek Narnia gitu. Narnia nu neruskeun basona harita. Ok sanggeus bari ngunyah baso teh harita Narnia ngomong. Pokona mah pami si lina ka dieu mah dipepeg we geus. Emang wani gitu. Nah, mah jeung teu wani nya wani we. Cek Narnia harita bari samutut bibir teh. Ardi ningali kana bibir Narnia nu samutut bari jeung amucuy harita lantaran keur ngadar baso teh ya jeung beureum di beungeutna oge da beureun lada teh ya seuhah jeung segala rupa. Tung teu mah adi ngabarakatak seuri ningali Narnia. Narnia anu ningali Ardi seuri harita ngeureunkeun nyapaekna. Naon Kang? Narnia meni lucu kitu ih. Lucu kunaon gitu? Eta meni samutut kitu deui. Narnia mah seneng dah. Nya teh syukur aya seneng mah sok sing pilih akang pada deui mah. Ih, nya moal atuh. Narnia harita anu imut ngagelenyo sanajan bari lada geus seuhah harita. Ardi ku basura seuri we ningali kalakuan budak leutik kana kawas Narnia kawas kitu tur lucu coba geulis. Beuki gregeteun we keur Ardi kan pada heueurak sagreget-gregetinna oge. Buaya teu bisa nyatrek langsung beurna. Ku tiba kitu ku tap ketap hungkul. Ardi jeung Narnia anu jongjon ngadahar baso. Sedengkeun di tempat lain harita Lina anu nelepon ke Ardi harita. Si Ardi teh di dago duka di mana? Di dago nanti. Cek Lina harita kabatur. Emang di dago gitu? Nya di dago tapi duka di mana? Di dago nanti. Cenah mah di terminal, cenah deukeut teh terminal teh. Atuh terminal meureun berada itu. Nya, kang telepon geura. Sugan we atuh. Cek Lina harita. Deret HP Ardi di sana.
Red Narnia jeung Ardi harita ngareretkeun HP. Narnia anu nyokot HP Ardi harita langsung neuteup ka Ardi. Si Lina Kang. Si Lina antepkeun we jeung Ardi harita. Lina anu ngarasa HP-na diantepkeun ku Ardi. Beuki jengkel. Si Ardi kunaon pasti jeung papanjikan deui wae ieu mah. Jeung diantepkeun segala rupa deui. Cek Lina harita jengkel. Kunaon Lin? Diantepkeun ke HP satu. Tingali. Ya pasti jeung si kuntilanak deui wae geura ieu. Cek Lina harita nu amarahan ka Narnia. Pasti Narnia anu ngurus HP-na Ardi. Kitu cek pikirna. Sedengkeun Narnia anu keur ngadar baso ningali HP anu disada. Eta HP diangkat tapi teu disoraan. Ngan kada ngewe ceplakna harita Narnia. Naos kanya? Cek Narnia harita ditempokeun kana HP. Sedengkeun Lina anu ngadenge aya sora-sora nu ceplak, aya teh nu sora-sora anu aneh gitu. Bareng Narnia ngarenghap segala rupa. Dasar si kurang ajar. Iya. Babaturan anak Narnia harita ngadengekeun bari nutupan ceuli. Si Narnia. Nya pantes atuh teu diangkat manehna keur sare dua mureuna eta kadenge sorana gitu. Ih, pareman ih. Cek babaturan nitah mareuman eta HP. Lina anu kesel harita HP-na langsung dibantingkeun harita kesel kana tembok. Brak. Salarean we di dinya kabeh ningali kana ka Lina. Eueuh hiji oge jalema anu ngomong nu nanyakeun. Ningali HP Lina nu paburantak babaturan oge kaget harita bareng ningali HP Lina anu paburantak di dinya. Kurang ajar sih. Ya Aldi. Lina harita dak tumadak ceurik sabaraha harita. Teu ceurik kumaha pajarkeun teh meureunan Ardi keur kumaha pada mah baso anu keur didahar ceplak harita ku Narnia. Sedengkeun Narnia ngadenge HP anu diputuskeun dina waktu harita. Tur kadenge sorana tadi anu ngebertak. Anu hartina eta HP teh meureun dibebeutkeun. Cikikik atuh Narnia harita nya kikik. Naon kitu? Cek Ardi harita. Narnia gitu dilawan. Emang kunaon kitu? Orang disangka-sangka eta Kang. Disangka naon? Disangka eta. Sangka naon? Sangka eta. Meni. Cek Narnia cemerut. Sangka naon? Ardi nu teu ngarti-ngarti deui. Ih. Orang disangka nuju bobo dua. Tapi kan anaknya nuang baso. Terus sahur si Linana. Orang cenah nuju bobo cenah ditelepon cenah kitu. Nuju ngalakukeun kitu meureunnan. Emang kumaha gitu? Cek Ardi nu kerulang tantenya. Munanya kan sampai ceplak di kena pekeun gitu. Gitu meureun disangka naon gitu meureun. Ardi nu molohok. Neuteub seukeut ka Narnia bari gogodeg. Astagfirullahaladzim. Narnia begitu. Ardi nepi ka gogodeg ningali kalakuan pamajikan anu kawas kitu. Tapi dina hatena tetep hayang seuri ningali kalakuan Narnia nu sok kadang-kadang lucu, kadang-kadang ngajengkelkeun ka manehna. Sedengkeun Lina anu ceurik harita langsung asup kana jero mobil. Kamu rek balik moal? Cek Lina harita bari nyentak ka babaturan. Nya balik-balik. Babaturanna teh daek teu daek harita. Langsung we nara naik di kana mobil. Sakabeh pelayan anu dinya harita kutiba molohok we teu ngaromong ningali langananana balik deui. Red para pelanggan atau para pegawai harita kana HP nu ngagoler dirinya nu geus paburantak. Ting sarengeh jeung babaturanana. Yakin eta awe teh jengkel pedah tina telepon cikene. Bener awe beunghar mah euy. HP alus-alus kieu coba dibantingkeun nepi ka muraduh sambaehna ieu saburantakna. Pijigana mah dinyarikeun ku lalakina tah lalakina salingkuh teh. Cek babaturanana harita geus ngabade-bade we meureun kana kalakuanana. Narnia jeung Ardi anu jongjon di imah. Sedengkeun Lina harita nyemprung init ninggalkeun eta pitempatan ngajalankeun mobil nepi ka cerembit segala rupa. Waktu beuki nyerelek kepeuting. Kira-kira 9:30 Ardi seperti biasa geus kamer jeung Narnia dua. Kaayaan beuki peuting beuki sepi wae di eta tempat. Geus puguh eueuh tetangga eueuh naon.
mantak bahaya lamun aya rampok eta wana naon teh. Untung didinya mah memang aya satpam saopat-opat. Narnia jeung Ardi anu ngarapsikeun ngarobrol bari nalangkarak duaana. Sedengkeun Narnia anu nangkep cangkeng Ardi harita bari ngobrol. Kang, yakin akang mah gagoda diku si Lina. Nih, Narnia. Akang terus kada istri anu geulis, anu bager, pi aku ting akang kodah kagoda kudu sanes. Ya tapi kan Kang Narnia teh can masih naon ka akang. Narnia teh dari emutan, akang oge sadar. Akang oge teu maksa ka Narnia, teu nyuhunkeun akang ka Narnia. Ya ngarwe. Angkang sok sieun. Akang sok sieun salingkuh gitu. Narnia harita manggut bari neuteup kana beget Ardi. Insya Allah akang moal bari salingkuh ka sasaoge. Narnia jep jempe harita tangkepanana bagi tarik we kana cangkeng Ardi. Narnia mah teu naon dah. Maksana tina naon? Pilih akang ngaraos kebebanan. Terus ingatkeun hak Narnia. Narnia marido dah. Cek Narnia harita anu ngarasa karunya ka Ardi. Ardi barang ngadenge ucapan ti Narnia kawas kitu. Harita moloho. Narnia bila dia mutang akang kiat. Cek Ardi. Narnia anu beuki montel we kana dadana Ardi. Duka nawaran ka Ardi teh duka manehna kumaha meureunna ka Ardi. Duka bener-bener nawaran karunya ka Ardi duka manehna anu memang hayang beureunan keur Narnia mah. Ngan anu jelas kalakuan Narnia kawas kitu ngajadikeun gerah keur Ardi. Narnia teu kengki bobona tuh. Wios we. Cek Narnia numbung turun acan harita sukuna montel dina awakna Ardi. Napas Narnia mulai harita geus teu pararuguh. Ardi anu geus bingung ngarasakeun kumaha nu aya dina dada manehanana. Panas teh mah. Rupa-rupa karasa kuling gasahan we lamun teh mah. Renghap ranjugna Ardi karasa harita ku Narnia. Narnia anu tanggah kana beungeut Ardi harita. Sungi. Nah, bobo. Narnia imutnya gelenyo harita. Ardi anu ningali beungeut anu geulis nu nampe geus teu disia-siakeun deui. Kan gerewek we harita. Jep kayaan cempe. Barang keur kitu harita kadenge. Aya panto anu nyekit kadenge kumanehna sora aya nu asup ka eta kamar tapi da teuing saha nu asup. Kan anu jelas panto oge teu muka. Ardi jeung Narnia harita ngagurubug leuwas. Ardi gawat cengkat, Narnia oge sarua gawat hudang. Neuteup seukeut kana panto tapi da eueuhna naon. Astagfirullahaladzim. Saha Narnia? Duh Kakang. Cikan urang tinggal dirinya. Ardi harita turun tina ranjangna. Dituturkeun ku Narnia anu muntang kana pundukna Ardi harita. Lantaran paur. Ardi ngeteyep ngadeuketan kana panto. Launan harita gagang panto dibukakeun ku Ardi. Kuncina harita diputerkeun. Kotrak. Ardi harita langsung ngakeun panto. Barang berai tapi da eueuhna naon. Pulang Ardi harita ngahulang. Aneh. Teu naon Narnia. Terus naon atuh Kang? Cek Narnia harita. Barang keur kitu cikikik sora anu seuri nepi ka geunahna karanan dina waktu harita. Astagfirullahaladzim Kang. Naon sih teh Kang? Ini seuri Kang. Nya, gimana nya? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Gimana tadi seuri teh cikikik kan kitu. Tuh, kebelah ditu deui. Kabur Kang. Nya, astagfirullahaladzim. Naon Kang itu teh Kang? Ya akang kita terang.
jelas beta nu siri jalmi meureunnan. Aneh. Dua nana harita murah reading punukna. Narnia anu nangtung ya kitu deui. Ardi anu bingung lantaran ngadenge sora anu aneh. Palamitra kaum dangu sadayana. Anu antukna Ardi harita nutupkeun deui panto. Rarasup dua nana ka kamarna deui. Dua nana harita sakaganggu tur teu bisa sare deui. Nepi ka isuk-isuk subuh sanggeus ngalaksanakeun salat. Dua nana harita kalaluar ti kamar sanggeus bararesi mararani. Mikiran kejadian peuting Narnia harita nepi ka bararintit panonna. Nah, udah salam wengi teh Kang. Akang kitu terang naon anu wengi teh. Ngan anu jelas mah suara panto anu seperti ditabrak terus dibukakeun terus ditutupkeun ngageblak. Jeung eta nu nyikik wengi nu seuri. Akang teu terang naon eta teh. Ceuk Ardi harita sabab manehna teu wani nerangkeun leuwih detail ka Narnia. Sabenerna manehna apal anu seuri kitu teh geus tang tuh mun teu kuntilanak cenah. Nya genderuwo teu naon. Ngan pernah teu dibejakeun kituna we ka Narnia mah. Sok sieun tambah kapikiran ku Narnia pang-pang nama. Ardi anu diuk harita dina kursi anu geus dipangnyapkeun kopi segala rupana eta ku si bibi nya kitu Narnia anu geus pangisieun susun teh. Narnia anu meresan buku harita lantaran dina waktu harita manehna rek sakola. Mereka pasar. Kang mereka pasar bertas ka Jakarta teh. Emah. Ke Jakarta tuh uihna wengi meureun Kang. Nya uihna wengi. Nya biasa we sateucan aya asana Kang uih mah Narnia bayana sareng si bibi heula nya. Emah nih. Narnia teh manis kesel ya Kang teh. Ya, tapi kan akang kumaha deui atuh da. Akang kan kada balanjam ke Jakarta. Itu. Nah, Narnia mending ngiring ke Jakarta. Ngiring. Narnia curingak. Ya, tapi kan Narnia sakola. Ya wis teh sakola tuh. Ih, Narnia teh kamari teh sakola, ini teh sakola. Mah pirah ku teuing. Terus kebiasaan sakali mah sakola mah sok hoream ka dituna. Ih, udah teh beteng Kang Narnia. Nyantos. Narnia sakola we ayeuna mah. Kang genah-genah ke Jakarta Narnia sakola deui. Ya kan. Sakola teh ngalah ilmu. Supados Narnia kejanten anu berguna. Anu tiasa gaduh ilmu anu langkung sae gitu. Ya tapi kan Narnia kesel Kang teh. Ya kesal mah kesal tapi wayahna kudu ngawayahnakeun. Nya. Cek Ardi harita beri nyawel kana pipina Narnia. Narnia anu merengut harita lain goreng. Kalah merengut kitu teh kalah tambah gemes tur geulis katingalina teh ku Ardi. Bagi gemes we ningalina Ardi teh ka Narnia. Emang we kira-kira jam sabaraha Kang di Jakarta? Ai hoyong mah jam 4 ke uwi ya Kang teh. Nyantong deui ka wengi atuh Kang. Ya Kang ek usahakeun akan buru-buru di Jakarta meureun. Mun ke Jakarta sareng saha? Biasa sareng Mang Memed. Oh. Benar Narnia ngiring atuh ke Jakarta Kang. Narnia teh kapan Narnia mah sakola meureunan. Udah kesel Narnia oge. Tara di sekolah oge dipapanggil diserang si Indra. Ya wios we atuh peunak sareng Indra oge. Yang penting mah Narnia teh ngalakukeun naon? Ikur ngobrol itu jeung ieu mah teu naon Kang oge mau nyari ka Narnia. Nya tepe Narnia nan walim. Ya kantun ngahinar we alim mah. Narnia harita luwak lewe siga nu teu puguh we. Ardi harita ningali kalakuan Narnia kana imutna geuleuh. Tos lah. Narnia teh
Sekarang dia Kang mau mangkat ya. Salah tuh gerak beres naon atau bukan tos diberesan bukan? Entos buku mah. Bisa nuka kantu naon? Entos. Nyantuan ayo tos mantos. Kita nganggo sepatu atuh. Apa hilap. Cek Narnia beri nyerenge hari lantar manehna kakak make kos kaki tapi sepatuna can diasup. Narnia harita ngasupkeun sepatu beri diangkat sukuna. Ieu mah. Cek Narnia beri nyodorkeun sukuna harita. Suku bitis anu ngagelempong harita diangkat. Atuh puguh we. Katingali nanaona harita ku Ardi. Ardi nepi ka ngeureeceum sedangkeun Narnia siga ngahaja we, ngahaja ningalikeun ka Ardi jiga nama. Ardi harita ngarenghap. Tapi henteu loba omong. Ardi oge teu wani neuteub deh kana ping-ping Narnia anu katingal di sagalana. Sedangkeun Narnia anu neuteub ka Ardi harita bari imut ngagelenyuk. Geus wani heureuy ka Ardi kitu nama. Dak leutik tah. Entos Kang. Cek Narnia bari ngoyang-ngoyang ping-pingna. Entos, geus kadap. Cek Ardi bari nalikeun tali sapatuna. Ardi keukeuh teu daekeun ningali ka Narnia sabab tadi oge geus pernah ningali. Hatena murada karasa muriang. Narnia anu nyengkeuk seuri. Kunaon Narnia? Cek Ardi harita nu neuteub. Perang neuteub harita barahi deui katingali deui ku Ardi deui. Puringeus deui we Ardi teh ngabaliuskeun beungeutna. Lantaran teu tega kudu ningali terus-terusan Narnia. Sedangkeun Narnia siga ngahaja we ping-pingna mah kejeng digoyang-goyang segala dihareupeun Ardi nu keur tengkal pitisna. Geus beres Ardi harita neuteub ka Narnia. Tos. Kunaon? Henteu. Cek Narnia harita bari ngeureeceum. Ardi ningali kitu beuki gemes we harita ka Narnia. Ayo. Bi. Bi. Ampun Neng. Cek si Bibi harita noroja. Entos Bi. Anaknya mereka sekolah. Oh pada sekolah gelis. Entos satu binya ieu teh pangmereskankeun punten. Nya sok we. Kade sekolahna ieu. Naon kitu Bi? Ya kada leres. Cek si Bibi harita bari neuteub ka Ardi. Kada leres kunaon kitu Bi? Nya kada leres sekolah mah. Lain mut we kanu gasep ieu. Narnia harita ngabeuleng. Biliku jurig cai Bi. Cek Narnia harita bari neuteub ka Ardi. Ardi nu diteuteub harita ngabalingeus. Lantaran omong-omongan Narnia anu nyerempet ka manehna. Terus Narnia ayo. Cek Ardi harita bari narik dengan Narnia. Entos binya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bibi anu nangtung harita kur tiba bisa sura-suri we teu nyangka dununganana beuki lucu wae beuki kolot beuki gede. Ya Allah, beuki lucu wae si Narnia teh. Keur mah beuki geulis, beuki lucu, beuki pinter dia ayeuna mah. Ngabojegna oge, pinter dangdana teh mah geulis budak teh. Bukna di rumah ikeun kitu mah komo we meureunan teh. Yang adi pasti bogohun pisan ka Narnia mah. Cek si Bibi harita bari ngaleos mawa wadahan anu memang urut Ardi cek. Narnia anu naik kana mobil jeung Ardi harita. Narnia pame uwi sekolah seperti biasanya dijajabkeun ku anu tadi dijemput ku Mang Ujang ya. Kade Kade naon? Ya kade we pokona mah. Ih, akang nu kade. Narnia mah malah naon ieu akang nu bakal naon geura. Cek Narnia anu pinter we malikeun eta ayeuna mah. Ardi ku tiba nyerenge. Tuh, da akang mah tingali nyerengeh naon nyerengeh. Nyerengeh jahat teh. Nyerenge jahat. Sok aya wae Narnia. Namun atuh nyerengeh kitu mah. Sepati ujung-ujungna teh bakal papenak sareng Lina geura. Cek Narnia harita berjebi. Meni sok eta naon teh nyangki teh meni kecengeunana we naon teh. Nanaon Lina. Ih, sok Narnia mah. Ya namun atuh da ngieu ge di teleponan wae. Cek Narnia harita beri semu-semu baeun teh tapi baeunna baeun geulis ieu mah. Ardi beuki gemes we ka Narnia ngan reg mobil dieureunkeun. Narnia, kunaon Kang? Kadi geura. Ardi harita ngareboskeun. Naon Kang? Narnia anu teu puguh ngadeng ngarebos Ardi teh naon. Beuki deukeut ngecelepot we atuh harita. Ardi nyium Narnia. Ih, Kang mah ih.
Ardi harita langsung ngabarakat seuri. Narnia anu nyiwit ke Ardi harita tapi lain nyiwit ke ciwit bunga we dicium ku laki anu memang dipikahayang. Mobil harita nyemprung menuju ke daerah Kosambi ari ke tempat Narnia sekolah favorit di kota Bandung di daerah dinya. Sanggeus nepi ke tempat anu dituju loba barudak seperti biasa anu longkrong di parkiran anu di aya parkiran teh di luar sawareh mah. Loba barudak pemuda diantarana nya aya Indra dirinya anu kenungguan Narnia we seperti biasa anu diantirkeun ku kapilanceukna carita nama padahal mah eta teh salaki. Seperti biasa Indra harita nyampeurkeun kana mobil. Narnia cek Indra harita langsung we ngageruan. Sedengkeun anu digeruan harita hare-hare we teu nemahanan. Curut Narnia turun. Sanggeus sasalaman jeung Ardi suntangan seperti biasa. Mobil harita teu buru-buru init ieu keur ningalikeun Indra arek kumaha. Narnia anu deg-degan harita lantaran Ardi encan kana init